Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji al-mughollado tu ari najis. Mughollado eta tathuru bisa jadi suci itu mughollado bisam igo salatin kalawan 7 pirang-pirang kumbahan bada izalati ainiha dina sabada ngilangkeun datna itu mughollado. Ihdahunna ari salah sahijina itu sabau gosalatin eta biturobin tetep make taneuh. Wal mukhopapatu sareng ari najis mukhopapah eta tathuru bisa jadi suci itu mukhopapah birosil mai ku ngepretkeun cai alaiha kana itu mukhopapah ma'al golabati sarta aya nangalindih. Wa izalati ainiha sareng ngilangkeun kana datna itu mukhopapah. Wal mutawasitotu sareng ari najis mutawasitoh eta tan kosimu narima kabagi itu mutawasitoh ala kismaeni kana 2 bagian. Aeniyatin tegesna najis bangsa aeniyah wa hukmiyatin sareng kadua na najis bangsa hukmiyah. Al ainiyatu ari najis anu bangsa ainiyah eta alati anu laha eta tetep dina itu lati laonun ari rupa warihun sareng ambe watomun sareng rasa pala budak mangka teu meunang henteu eta misti min izalati laoniha tina ngilangkeun rupana itu ainiyah. Warihiha sareng ngilangkeun kana ambeuna itu ainiyah wa tomiha sareng rasana itu ainiyah. Wal hukmiyatu sareng ari najis bangsa hukmiyah eta alati anu la laona anu henteu aya rupa eta maujud. Walariha sareng henteu aya ambe eta maujud. Wala to'ma sareng henteu aya rasa eta maujud. Eta yakpi nyukupkeun ka anjeun naon jariul mai ngocorkeun cai alaiha kana itu hukmiyah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji aqallul haidi ari pangsa eutik-eutikna zaman haid eta yaumun sapoe walailatun sareng sapeuting wa golebuhu sareng ari kagagalibanana itu haid eta situn 6 poe aw sabun atawa 7 poe. Wa aksaruhu sareng ari pangseueurna itu haid eta homsata asaro 15 yauman tina arah-arah poe na bilayaliha sarta peutinganana itu homsata asar. Aqallu tuhri ari pangsa eutik-eutikna zaman suci baena haidotaini antara haid 2 eta homsata asaro 15 apane yauman tina arah-arah poe. Wa golibuhu sareng ari kagagalibanana itu tuhri eta arbaatun 4 wa isruna sareng 20 yauman tina arah-arah poe. Awas salah satun atawa 3 wa isruna sareng 20 yauman tina arah-arah poe. Wala hada sareng teu aya batasna eta maujud li aksarihi pikeun pangseueurna itu tuhri. Aqallu nipasi ari pangsa eutikna zaman nipas eta majjatun sakecretan wa golibuhu sareng ari kabiasaanana itu nipas eta arbauna 40 yauman tina arah-arah poe. Wa aksaruhu sareng ari pangseueurna itu zaman nipas eta situna 60 yauman tina arah-arah poe. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji adarus sholati ari pirang-pirang pauduranana salat eta isnani aya 2 annaumu ari anu kahijina eta kusabab sare wan nisyanu sareng ari anu kaduana eta kusabab poho. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji surutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat eta samaniyatun aya 8 toharotun ari anu kahijina eta kedah suci al hadasaini tina hadas 2
wa toharotu sareng ari anu kaduana eta kudu suci ani najasati tina pirang-pirang najis pisaubi dina bajuna wal badani sareng dina badana wal makani sareng dina tempatna wasatrul aurati sareng ari anu katiluna eta nutupan orat wastiqbalul kiblati sareng ari anu ka opatna eta madep ka kiblat wadukhulul wakti sareng ari anu kalima na eta manjing waktu wal ilmu sareng ari anu kagenepna eta nyaho bipardiyatiha kana kaparduanana itu salat wa alaya takida sareng ari anu katujuhna eta ulah nekadkeun si jalma pardon kana hiji pardu min purudiha anu tetep tina pirang-pirang parduna itu salat sunatan kana sunat waztina bul mubtilati sareng ari anu kadalapana eta ngajauhan anu ngabatalkeun kana salat al ahdasu ari pirang-pirang hadas eta isnani aya dua asgoru ari anu kahijina eta hadas leutik wa akbar sareng ari anu kadua na eta hadas gede pal asgoru mangka ari hadas leutik eta ma perkara aujaba anu ngawajibkeun itu ma al wudu'a kana wudu wal akbaru sareng ari hadas gede eta ma perkara aujaba anu ngawajibkeun itu ma al gusla kana adus wal al auratu ari pirang-pirang orat eta arbaun aya opat auratu rojulin ari oratna lalaki mutlakon kalawan mutlak wal amati sareng oratna amat fi sholati halna tetep dina sholat eta ma perkara baena suroti anu tetep itu ma antara bujal warukbati sareng tuur wa auratul hurrati sareng ari oratna awewe anu merdeka ka fi sholati halna tetep dina sholat eta jami'u badaniha sakabeh badana itu hurro ma tegesna perkara siwa anu ngalianan itu ma al wajha kana larai wal kapaeni sareng dua dampal panangan wa auratul hurrati sareng ari oratna awewe anu merdeka wal amati sareng amat indal ajanibi dina nalika sandingan pirang-pirang lalaki anu sejen eta jamiul badani sakabeh badan wa inda maharimihima sareng ari oratna hurroh sareng amat dina nalika sandingan pirang-pirang mahramna itu hurroh sareng amat wan nisa'i sareng oratna pirang-pirang istri eta ma perkara baena surroti anu tetep itu ma antara bujal warukbati sareng tuur. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji arkanu sholati ari pirang-pirang rukuna sholat eta sab'ata asaro aya 17. Al awalu ari anu kahijina eta an-niyatu niat asani ari anu kadua na eta takbiratul ihrami takbiratul ihram asalisu ari anu katiluna eta al qiyamu ngadeg alal qadiri kajalma anu mampu fil faradi nisbat dina salat fardu ar-rabi'u ari anu kaopatna eta qiraatul fatihati maca Fatihah al khomisu ari anu kalimana eta ar-ruku'u ruku asadisu ari anu kagenepna eta at-tumaninatu tumaninah fihi dina itu ruku asabi'u ari anu katujuhna eta al-i'tidalu i'tidal asaminu ari anu kadalapana eta at-tumaninatu tumaninah fihi dina itu i'tidal atasiu ari anu kasalapana eta as-sujudu sujud marrotaini halna dua kali al asiru ari anu kasapuluhna eta at-tumaninatu tumaninah fihi dina itu sujud al hadiya asaro ari anu ka-11 na eta al julusu calik baina sajadataini antara sujud dua asania asaro ari anu ka-12 na eta at-tumaninatu tumaninah fihi dina itu julus
Asalisa asaro ari anuka 13 na eta at-tasahudul akhiru tasahud akhir. Ar-rabi'a asaro ari anuka 14 na eta al-qu'udu calik fihi dina itu tasahud akhir. Al-khomisa asaro ari anuka 15 na eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu tasahud akhir. Asadisa asaro ari anu ka-16 na eta assalamu maca salam. Asabi'a asaro ari anu ka-17 na eta at-tartibu tartib. Paslun wallahu a'lam bishawab.